Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo para mitra anu satia. Hatur nuhun kanggo anu parantos ngadugikeun salam sareng komentarna. Mudah-mudahan mitra dangu sadayana sehat walafiat. Mitra hanca anu katunda dina episode ke-7 teh nalika dugi ka Anwar mundut widi kasih Abah. Sejak ngajak Lilis ngalantrah ka unggah desa. Masalah empek wae ari sadia mah Neng Lilis ngabaturan hidup ngalantrah ke unggal desa. Pike nyuk-cuk gazul sejarah asal usul ngaran lembur. Sarta hasilna sing manfaat keur bararea. Utamana keur generasi nu bakal datang. Omong si Abah merenah pisan luyu jeung harapan Anwar. Tah nembe dugi kadinya hanca teh urang teraskeun. Isuk-isuk balik nganterkeun Lilis ka sakola. Kasampak si Abah keur ngobrol dina bangku hareupeun imah jeung saurang lalaki. Katingalina eta lalaki teh geus teu asa jeung jiga wawuhna ka si Abah teh. Bisa katangen tina cara ngomongna bangun anu geus wanoh. Bangun anu geus loma. Sanggeus sasalaman jeung eta lalaki, Anwar mah langsung asup ka kamar. Top kana laptop. Maksudna rek mimiti barang gawe. Tapi rek nulis teh teu prak wae. Sabab pikiran Anwar bet nyolok inget ka Lilis. Tadi isuk-isuk memeh indit ka sakola. Sareret Anwar ningali Lilis kaluar ti kamar mandi. Awakna ukur di bulan ku handuk. Kaluhurna semet dada kahandapna sajeungka saluhureun tuur. Kulitna mulus bodas. Hal eta jadi terus kabayang dina pikiran Anwar. Anwar ngarenghap narik napas, leungeunna ngaragamang nutupkeun laptop. Jung cengkat kaluar ti kamar, maksudna rek nyamperkeun si Abah anu keur ngobrol di hareup. Tapi tayohna nu ngobrol teh geus lekasan. Malahan si Abahna oge geus teu kasampak. Panon Anwar rurat reret ningalian si Abah. Kemana si Abah teh? Anwar ngagrentes jero hate. Tuluy ngaleos ka pipir, susuganan si Abah aya di dinya. Anwar terus kokotetengan. Sabudeureun imah si Abah teh rajeg ku kakayon, di antarana aya tangkal kai anu geus jangotan. Nandakeun umur eta tangkal kai teh geus nahun alias geus kolot. Sedengkeun anu di teanganana harita keur guguntayangan luhureun tangkal salam. Mana horeng si Abah teh keur ngala daun salam. Mireungeuh kaayaan kitu, Anwar geuwat ngaluarkeun kamera ponselna. Ceuk pikirna, kajadian eta hiji momen hade keur dijieun konten. Beres ngamera Anwar nyampeurkeun ka si Abah anu karek turun tina tangkal. Kanggo naon bah? Daun salam rupina nya? Ceuk Anwar. Nya Sujang, gede khasiatnya ieu teh keur kasehatan awak. Tema si Abah bari jongjon metikan lambaran daun salam tina gagangna. Ku Anwar dibantuan teu kaliwat bari di kamera. Hayu Sujang, tong lila-lila cicing di kebon bisi aya hileud. Soko mu hileud salama ieu buluna atuh kecida.
si Abah ngajakan balik. Atuh jeung duanana arindit muruka imah. Sanggeus nepi si Abah mah langsung ka dapur rek neundeun daun salam. Ari Anwar mah tuluy ngadonongkrong di hareup. Diuk dina bangku paranti si Abah nangkring hareupeun imah. Panon poe mimiti manceran. Sinarna nyorot tina sela-sela dangdaunan. Si Abah diuk maturan Anwar. Satuluyna duanana uplek gunem catur. Anwar nanyakeun ka si Abah ngeunaan lalaki anu tadi ngobrol jeung si Abah. Eta teh si Karca. Geus heubeul manehna teh teu panggih jeung Abah. Aya kana tawuna. Anwar unggut-unggutan. Tandana ngabandungan omongan si Abah. Kiheula datangna ka Abah teh nyaritakeun soal kasusah. Soal kasusah hirup. Ku Abah teh dibere nasehat we. Yen sagala kasusah nu karandapan ku urang ku manusia eta teh bongan diri urang keneh sorangan. Caritaan Abah aya lengkona dina Al-Qur'an surah Yasin ayat 18. Ta'irukum ma'akum. Sagala susah nu karandapan bongan diri urang sorangan. Leres bah, leres pisan. Lajeng nurutkeun kaidah ajaran Islam. Kumaha carana urang bah enggoning ngungkulan nu namina kasusah. Margi aya keterangan yen Al-Qur'an teh pituduh. Aya keterangan oge yen Al-Qur'an teh obat. Ya sudang dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi katampi ti Abu Hurairah wirahna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, lamun aranjeun nandangan kasudah, nandangan kabingung anu banget katidak, itu saur anjeunna saur Gusti Rasul, prak dawamkeun. Maksudna dawamkeun teh gunakeun ieu kalimah dipake zikir sariring dumadin. Zikir sariring dumadin teh zikir anu teu kauger ku waktu. Anapun lapat zikirna nyaeta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu. Anu hartina nuhun Gusti nu jumeneng ku anjeun. Saestuna rahmat Gusti nu ku abdi disuhunkeun. Kitu sujang pituduh Rasul keur sakur jalma anu nandangan kabingung. Tan wani engke Gusti Allah bakal mere jalan kaluar tina sagala kasusah nu karandapan. Sanggeus eureun heula sakedapan. Pok deui si Abah nuluykeun caritaanana. Tadi mah inyana nyokot keterangan tina al-hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sahih. Satuluna si Abah ayeuna mah nyutat keterangan tina Al-Qur'an. Di antarana surah Al-Baqarah ayat 45. Ngeunaan parentah menta tulung iwati ngan ka Gusti Allah. Nyaeta ku cara sabar jeung salat. Wasta'inu bisobri wasolah. Prak menta tulung ka kami ku jalan sabar jeung salat. Palebah sabar. Sok seueur anu kaliru ngamaknaanana bah.
Numutkeun pandangan Abah sapertos kumaha nu disebat sabar teh. Beda ari ngobrol jeung jurnalisme. Dina cara nanya na oge. Heugu Abah dijelaskeun. Luyu jeung kamampuan ilmu nu geus kapanggih ku Abah. Ari nu dimaksud sabar teh Sujang, lain cicing ngajentul ngahurung barung tumamprak kana takdir ti Gusti. Tapi nu dimaksud sabar di dieu nyaeta giat usaha nyampurnakeun ikhtiar salaku amal soleh. Tah eta Sujang nu dimaksud sabar teh. Geus ikhtiar satekah pola karak tawakal masrahkeun hasilna ka Gusti Allah. Da eta. Tadi aya diksi atanapi kecap anu digaris bawahi ku abdi bah. Abah nyebatkeun luyu jeung kamampuan ilmu nu geus kapanggih ku Abah. Tah nu geus kapanggih. Kumaha teh maksudna? Jadi kieu Sujang, mun urang nyarita soal agama, kudu dilengkepan ku dalil. Boh dalil tina Al-Qur'an, boh dalil tina Al-Hadis. Kadituna aya ijma jeung kias. Lamun urang can siap dalilna, ulah wani-wani nyarita soal agama. Allah oge sok ngoreksi diri nu matak Abah mah teu wani jadi mubalik. Da apal hadisna oge ukur semenel 2 menel. Tah eta Sujang maksud kecap ilmu nu geus kapanggih teh nuduhkeun kana keterbasahan kana keterbatasan ilmu nu dipibanda ku Abah. Ceuk si Abah. Para mitra harita panon poe beuki manceran. Anwar muka HP ngilikan jam. Waktu geus ngagayuh nincak tabu 10. Waktu nasi Abah ngajalankeun salat duha. Padahal obrolan teh keur meujeuhna pogot. Sabot si Abah salat duha, Anwar kaprak-keprak di dapur. Nyadiakeun dahareun, pikirna engke sarere rek dahar bareng ameh leuwih karasa nikmatna. Hanjaka pisan tepang urang dina pidangan dongeng Sunda kasengker ku durasi. Insyaallah ieu hancagarapan urang teraskeun deui kana episode salajengna. Tangtosna oge dina channel anu sami. Salam baktos permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.